Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sadayana, ayeuna urang diajar latihan soal dina Google Form. Ya, nupang paina kurang kelah diperhataskeun nyata eusian ngaran lengkap ya. Ulah nepi ngaran awal unggul atau ngaran akhir unggul, tapi lengkap luyu jeung absen ya. Saterasna asupkeun tekan anu dibikeun ku siswa. Kok ku guru ya, ku guru masing-masing. Biasanya guru lamun rajin nyentokan dijieun heula token. Contoh tokenna 1 2 3 4 5 eta tandana hidup kelah ngasupkeun eta token. Ya, salajengna asupkeun kelas ya. Lamun kelas A tinggal milih kelas A, dinya biasanya bisa langsung diklik ya. Ayeuna urang ngawitan kanu latihan soal nomor 1. Nah, ya latihan soal ulangan harian dina materi kawih ya. Pertanyaan nu diajukeun diantarana nyata ya, kawih tradisional mangrupa lagu nu ngagunakeun 5 nada. Da, mi, na, ti, la, da. Nah, dina basa Indonesia istilahna sok disebut naon? Oh, kira-kira naon? Jawaban nu leres nyata pentatonis ya. Salajengna nomor 2. Populernya hiji lagu terlepas ti peran artisna. Telepat ngetiknya artisan ya. Dihandap artis anu populerkeun lagu Sisi Laut Pangandaran. Ting saha ya, Darso, Neneng Meda, Tepesiana ta Doel Sumbang. Jawaban nu leres nyata Doel Sumbang ya. Salajengna latihan soal nomor 3. Dihandap artis wanoja nu populerkeun lagu budak saha ya. Kustiana, Deti Kurnia, Oon B atau Wina. Jawaban nu leres nyata Wina ya. Salajengna soal nomor 3. Dihandap ngaran-ngaran nu sok dinembangkeun kawih Sunda. Iwal. Nah, dieu saha nu teu nembangkeun Sunda? Rita Tila, Yana Karmit, Bungsu Bandung atau Didi Kempot? Jawaban nu leres nyata Didi Kempot ya. Salajengna nomor 4. Kamakaran kawih danget ieu miboga orientasi atikan remaja. Tokoh-tokoh Sunda diantarana Iwal ya, Iwal teh kecuali ya. Jawaban leres nyata Raden Mahyar, Mang Koko, Nano S atau Sahrun Tarup Yusuf. Jawaban leres nyata Sahrun Tarup Yusuf ya, tambah lagu-lagu Medan ya, Batak ya. Salajengna dihandap bedana kawih jeung tembang. Iwal kecuali. Jadi nulain bedana kawih jeung tembang ya. Tembang nu ditembangkeunana guguritan. Tembang biasana dipilih ku kacapi jeung suling. Tembang nu sok dinyanyikeunana ku sinden atau juru kawih. Tembang sok make alat musik piano jeung gitar. Jadi nu lain ciri tembang. Jawabanna nyata D ya. Tembang dipilih ku piano jeung gitar, justru tembang mah dipilihnya ku kacapi jeung suling ya. Jadi alat tradisional ya. Salajengna dihandap kaasup kawih-kawih klasik. Iwal tuh kecuali ya. Buah kawung, sorban palin, daun pulus, jang. Nah, jawaban nu leres nyata jang ya. Jang mah kawihna kawih modern ya, sanes klasik ya. Salajengna ya. Nu ngarang lagu Pileleya nyata. Di dia aya Benny Korda, Nano S, Sambas Mangku Dilaga, Mang Koko. Kira-kira jawabanna saha? Ya. Jawaban nu leres nyata Sambas Mangku Dilaga ya. Lajengkeun kudu sabar dina kurang ya. Upama di bahasa Indonesia kan jadi
harus sabar dalam kekurangan, jangan sombong kalau berlebih, harus sabar dalam kelebihan, harus selalu patuh walau kurang. Jawaban leres neta harus sabar dalam kekurangan. Lanjut, ya, lajengkeun. Pangarang ngagambarkeun sikap nudaria ka anakna sangkan ulah nganggap enteng karena kahirupan, ya. Pangarang oge mepelingan sangkan ulah hariwang oge dina nyang haripan kahirupan. Mangrupa bagian tina kawijjang. Nu mana nu leres rasa, nada, amanat, tema. Gambar sikap daria, semangat. Ya. Nah, berarti jawaban nu leres nyaeta rasa, ya, rasa. Ya. Salajengna nulis mere gambaran rasana langsa, ya, mara sumanget ke anaknya sabab ari masih keneh ngora, sabab masih keneh ngora mah kahirupan teh masih caang, ya, mangrupa bagian teh unsur dina kawijjang. Nah, rasa, nada, amanat, tema. Nah, tadi mah kan rasa, ya, sikap, ya. Nah, ayeuna gambaran, ya. Jawabannya nu eta nada, ya. Lajeng urang ulah nganggap enteng karena kahirupan, tapi oge ulah wariwang ting yang haripan kahirupan. Hirup nu penting mah agama jeung dari gamana kudu kurang dijadi patokan hirup. Mangrupa bagian tina titik-titik kawijjang. Ya, jelas jawabannya nyaeta amanat. Jadi amanat mangrupa gabungan tina permasalahan jeung solusi, ya. Lajengkeun mesat ngapung luhur jauh di awang-awang meberkeun jangjangna bangun taya karingrang suku narang goas leujeng pamatukna ngeluk ngapak mega bari hiberna tarik nyuruwuk. Lamun ditarjamahkeun kana bahasa Indonesia nu bener nyata mana, ya. Jadi kecap mesat ngapung luhur jauh-jauh di awang-awang, melesat ke Jomantara, melesat terbang tinggi ke udara, melesat pendek ke udara, melesat melayang-layang di seperti kapal udara. Nah, jawaban nu leres nyata melesat terbang tinggi jauh ke udara, ya. Lanjut nomor berikutnya. Kawih karatagan pahlawan disanggiku, disangi itu dikarang, ya. Beni Korda, Mangkoko, Doel Sumbang, Darso. Pahlawan, karatagan pahlawan karya Mangkoko, ya. Lajengkeun. Mapai jalan satapak ngajugjug ke hiji lembur teu karasa capena, eta lagu Darso. Cing kecap mapai jalan satapak lamun di bahasa Indonesiakeun jadi naon? A. Menelusuri jalan setapak, B. Hujan angin petir menyambar, C. Menelusuri jalan besar, D. Tidak terasa capek. Nah, jawaban leres nyaeta menelusuri jalan setapak, ya. Lanjut dilajengkeun. Kawih mojang priangan diciptakeun ku Beni Korda, Yarwiarsih, Darso, Mahyar Anggakusuma. Oh, saha nu teu salah jawab. Jawaban leres nyaeta Yarwiarsih, ya. Salajengna, soal salajengna. Larapna kecapangan tet, ya, ka dina kalimah dihandap bener nyaeta, ya, jadi mana kalimat pangantet ka anu bener, ya. Kuring mah moal milu sieun kabawa teu bener. B. Bapak bade angkat ka Jakarta. C. Manehna mah ka sida talengesna. D. Kuring embung ka ciwit kulit kabawa daging. Jawaban leres nyaeta Bapak bade angkat ka Jakarta. Ka di dieu mangrupa pangantet. Nu sadayana mah kana mangrupa rarangken, ya, rarangken, ya. Lajengkeun.
Nu populerkeun lagu Culug Cinulang nyata Yayan Jatnika, Darso, Doel Sumbang, Nining Meida. Jawaban leres nyata Curug Cinulang. Di Curug Cinulang, jawaban leres nyata Yayan Jatnika ya. Eta soal nomor lajengkeun. Soal nomor salajengna, nu populerkeun lagu budak jalanan nyaeta Kustian, Darso, Wina atau Doel Sumbang. Jawaban leres neta Kustian ya pernah populer ya lagu budak baheula ya. Lanjut ya. Saha nu populerkeun lagu Mawar Bodas versi lalaki ya kumargi Mawar Bodas aya nu dilalak dinyanyikan ku Deti Kurnia ya itu lalaki saha ya jawabannya nyata Darso ya eta soal anu kanggo ulangan harian ya mangga dihafalkeun ya kitu wae ti Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.